mantak lo bajasan ku kalau muka kula nanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, kamari si Sukabumi, si Bandung, kiai sesugut di kulon nararanya aneh sudah iya di Sulawok ngaji roba ribuan nyana menanyakan konsep Pak Kiai, konsepnya apa sih itu ngaji bisa jadi banyak begitu sekulah tanya ke mereka si Haji Pendita coba kumaha tak konsep ngaji bawa konsepan ngaji bawa konsepan konsep nama ulah hayang nanaon batur terpercaya ketika orang dek ngaji ulah hayang dibere aja bedi makanan tuh nama babaca bela muntah dibere dan muntah dibere bakakak tungah yang lah ternyata mau dibaca nak wali ajaran wali asal balik ke dibakakakan lah iya mau deui aing mah blojak da kumaha eta ulah kitu tah ngaji mah ikhlas geus dibere ulah aya dibere ulah yang dimuliakeun ulah yang diagung-agung ulah sok nyarita pas kitu aya nu percaya nu awalna mah aya nu percaya nu teh malah di kulon mah mana bisa cenah aya hiji kiai tadi kulon mana bisa kaje sebenarnya kalau mau malam minggu teh embung keluar naon eta henteu naon ngalamun bae kieu ngalamun di imah maksudna TV sabaraha duit aya duit TV lain kiai ngaji jadi ganjaran apa teh ngaji geus lempeng kancan ieu niat aing ngaji besihanas ngaji kadenge nama ngaji orenganan di jero nama dunia dibulak-balik sebab amanatna almarhum baheula kitu siap teruskeun ngaji ikhlas teh lamun sia bisa ikhlas nu bisa ngaji ge bakal ngaraji coba ikhlas ku ulah hayang naon ka Allah eta hese jasa merket tapi kula terus we sangkiran can bisa tapi alhamdulillah nah kalau mah kanu mere kanu teu mere kurban malah geus teu kudu salaman aja datang ngaji datang diuk balik deui malah teu kudu ngadengekeun heeh bae mata kajiban mah heeh bae kenapa ngomongna ge kieu enak ngaji di Cilongok kenapa tidurnya enak ya jasa kenapa jadi ngeunaheun heeh asal mulai reup heeh hudang-hudang amin beres ternyata gak jadi andok obat tidur sial eta urang lamun nyaritakeun ngaji ikhlas saya asa obat ceramah neangan penceramah nu ikhlas asana meureunna mangi hiji bagi jago hese mandak hasilna ketuan Zabul Qadir mah kula di Gerolia nyumput bisa bener banget tapi kunaon atuh ku kudrat Allah dikaluar karena dikaluarkeun kita nyebarkeun agama geus nyumput heula berarti nyumputkeun kabisa nyumputkeun diri nyumputkeun segala rupa ulah dinaon ulah di nembrak mutiara di jero hate nuka Allah doang disumputkeun ternyata ku kudrat Allah digerakkeun keluar dakwah akhirna tina hasil ikhlas nyulusup ka unggal kampung unggal negara nyulusup ka unggal imah kersani saha lamun lain kersa di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah neangan ikhlas tapi kuari termasuk guru kula di sababaraha tempat nanya ke kula konsep nyana ge meureunanan kaget kula dibejakeun eueuh konsep selain daripada ikhlas ulah aya naon eta hese jasa tah urang di tunyan ibadah ikhlas jasa salat eta hese jasa yang ikhlas hayang khusyuk mah kok hayang khusyuk ajakan mah inget bae ketimbangan emas
Haji Pendi inget baik ka Karunggoni. Karunggoni plat hijau jeung plat beureum beda harga kan teh. Beda. Karena inget bae teh. Kok gitu. Terus bae masing-masing di dunia di kantor, ingat kantor, di pabrik, ingat pabrik. Selalu gitu baik. Nah ibadah ke Allah teh lamun urang boga kegiatan di luar anu menuju Allah kaganggu bae. Tekna bersihkeunana Oge ka Dokter Andes Haji Supendi. Izin Dokter Andes ahli neraka kabeh. Hadir di dieu. Anu mudah-mudahan urang menang magfiro Allah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina malam ieu urang bisa kumpul di lapanganan ya. Futsal. Jadi kula mah ieu dihidbat kitu bae khidmat. Sebab urang nu mantap khidmat ge ibadah di Mekah khusus paranti tawaf, paranti salat. Nu mantap khidmat maca Quran di Madinah, di Masjid Nabawi, di masjid urang. Jadi di dia di bacaan Quran ge teh khidmat heran. Endang eta di maca Quran. Yang di mana marah rasana? Asa di Gunung Tujuh. Di kuli makol. Tiap makom aya makol ketika ngajinya. Jadi di tempat futsal dipakai maca Quran terbagi. Lima paranti neraka ini. Hese. Di kumaha ge hese bae. Di kula mah acara udah di dia di musola. Jadi ngelarin ngaji di dia mah mendingan buka samping make pen celana pendek main bola. Periwitna Haji Hasan. Kiper atuh Haji Hatam. Ayo anu ngutruk Haji Pendi. Terutama pisan kaya tim piatu nu kuring mulyakeun nyaeta Haji Pendi. Nyana geus boga bapak teu boga emah. Haji Pendi. Ya tim piatu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi tetap baik kurang sebagai umat muslimin sakumaha anu dijelaskeun ku Gusti Allah dilanjutkeun disampaikan ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa urang kudu nyekelan syariat. Melalui uraian syariat Kanjeng Nabi urang nyaritakeun bahwa Kanjeng Nabi teh diutus basyira wa nadhira. Isina nyaritakeun surga jeung neraka. Lamun Kanjeng Nabi nyaritakeun surga jeung neraka berarti jalanna jelas. Jalan ke surga na dijelaskeun, jalan ke neraka na dijelaskeun. Supaya orang ulah salah milih jalan. Hari ini ke Bandung tapi lewat Merak. Ke Bandung lewat Merak. Asana ieu naik kapal naon gara itu? Feri. Ka Lampung. Salah jurusan dekat Surabaya tapi lewat Rangkas Betung. Ini sarua
urang dekat surga lewat jalan jahanam. Urang lamun carita makanan hobi jasa mengaji tadi minum ya pokari gitu hobi jana mah datang kamu untuk boga duitnya maling ku hobi bego ya mudahan ini hobi jasa ya tapi sanajan hobi-hobi ge andai kata ieu pokari ditendenan racun baik itu kan yang baik kan maling kene kan maling mah dianggap biasa baik tapi lamun diracunan mah embungen tetep sehobi naon baik sehobi kumaha baik tapi lamun aya racunan embung sebab ieun paeh ieun rusak awak eta carita di dunia carita urang ulah ka neraka sing hade beuti aya racun lamun urang nonton TV ngeunaheun kan nikmat kan sok aya naon di jero TV majlis acarana naon dangdut naon deui wah baru teu bareren kabeh tuh iya eta teh di balik acara TV ternyata aya seuneu di dinya teh aya neraka sebab mohokeun ka Gusti Allah urang titah minum pokari aya racunan mah embung geus paeh tapi nonton TV mah aya neraka embung sial goblok dipendi budak pikinanana TV do budak jasanya na tapi tilok ngeleti bisa kali minuman 2, 3, 4, 5, 6 hal-hal anu dilarang ku Allah anu dijerona aya racunan melalui urayan-urayan junjunan alam ku urang teu pernah diperhatikeun terlena urang ku kemewahan dunia kenikmatan dunia sehingga per detik ieu hampir jelema eueuh anu naliti siga nu bagus padahal mah di jerona aya racunan siga nu hebat padahal mah di jero aya racunan tapi urang nu patali jeung awak mah kuari hati-hati geus aya racun boro-boro racun nu boga darah tinggi bae ngadahar daging geus embung anu boga darah tinggi ngadahar lauk asin embung besi rusak awak tetapi karusakan awak di dunia nu sakedeung sangat dijaga di akhirat nu urang bakal angkeun-angkeunan di neraka kurang pasti dijaga sakitu geus belasna keriditan haram ieu beungeut kredit kabeh kadeuleuna lain deui merengut beungeut kredit jaga BJK eta kan jelas tapi tetep teu hook awak bakal ngojai di neraka jahanam ulama sakadar nyampaikeun begitu percaya gara paeh ge karasa engke begitu mata terus-terusan ku urang pakai hiburan di subuh di tempat hiburan anu jelas di imah terus bae urang hiburan kuari mah eueuh eureun-eureunna hiburan teh terus diisuk datang ka sore datang ka isuk deui lamun urang teu bisa membatasi diri wallahu a'lam terus segala aya komo di HP Haji Pendi HP Haji Pendi nyana boga tilu
paranti khususonnya na aya ila ruhi aya anu umum hate nu hiji teu meunang ku sasaha kudu punya anak deh pamajikan ge teu meunang beusi engke salah ngelik cilaka satu ketika dibuka boh sempak malulu ya Allah kolot ge kos itu kolot ada guna halangnya atuh komo ngora Masya Allah pangedan leuwih eta kos itu nah iyalah salah satu sosok ahli neraka iya nah iya seolah orang itu menyadari diri di akhir zaman Masya Allah mantap di hararade maot wari blag tanpa muriang deui babaturan kula di Bandung Kiai Haji Mufti Masya Allah balik ngaji malam Jumat maghrib maca sholawat sholat balik maot kemudian besan itu adik kula Haji Opang Kiai Haji Abbas maghrib ngariung balik maot Haji Gomi babaturan main catur ya jadi betul maot kamari Pak Sudiro bareng ke Mekah bareng jeung kula ke Mekah ngaji tinggi kabehan temurian deui malam Sabtu jeung pamajikan ka imah ngobrol sampaikan keluar biasa berarti pamit meureun eta malam Sabtu jeung pamajikanana malam minggu ngaji malam Senin berangkat ke Jambi Masya Allah malam Selasa maghrib ngopi ngerokok zikiran maot terus di Balaraja mah eta mah keur nyiram kembang ieu cak anak mah kebal amat eta abah nyiram ieu bae bareng di deuleu maot nah ieu loba maot mau diceritakeun loba pisan sing hade maot mah ira aja bakal sing pasti moal bisa dihindari deui nu penting asal urang dihampura dosa aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang surga tentang neraka. Jalan-jalan ke surga geus dijelaskeun, jalan-jalan ke neraka geus dijelaskeun. Angkat hade urang kudunya jalan ke surga tentuna melalui syariat. Nyahokeun syariat tebabari. Santri nyaritakeun syariat di pondok pesantren teu cukup 10 tahun. Aya nu 15 tahun, aya nu 20 tahun nyaritakeun nyahokeun tentang syariat sampai detil. Aya nyahokeun jalan neraka mah gampang. Asal isuk-isuk nagog bae tadi jalan. Buat barang jasa loba si mbak nyingkat jadi baru biasa jalan neraka geus pamabokan, geus perzinahan, geus maling, korupsi, zolim. Urang lamun nyaritakeun perzoliman ayeuna di Puri, Cilongok, tanggal poe ka imah. Aya nu naik motor dicegat jambret naon kalungna aya anu keur naik motor todong bawa motorna aya anu keur naik motor itu mampir sambil mampir nyandang ngaleos etik teueuh macam-macam atuh mah aya kezaliman anu timbul teh luar biasa gampang bangunan. Salah satu nu diceritakeun ku almarhum Pak Sudiro nyana digawe di BUMN. Tetapi begitu masuk Tangerang terus nyana mencari-cari tempat anu teduh ternyata asuplah ke Cilongok.
sekitar 10 tahun baru ngaji terus mendalami tentang peribadahan. Loba keunikan nyana. Setelah nyana ngaji, aya ngaji khusus deui. Sehingga loba lah keistimewaan. Hiji cek nyana Pak Kiai, saya itu perang dari korupsi. Pintu korupsi banyak sekali. Bahkan nyana pernah diasingkan ku babaturana lantaran diajak korupsi mulu. Nyana kajian dipecat, yang penting saya tidak korupsi. Perangan tina korupsi. Kedua, perang tina urusan pergaulan di kantornya di BWN. Nyana bagian dokumentasi. Cek manehanana lain lalagara. Puguh perzinahan. Mabokah. Nyana dongeng. Tapi setelah mendalami terus syariat, alhamdulillah nyana pernah. Bahkan kabilah dieuna sangat unik naon, selain daripada gaji nyana mampu. Hebat Pak Sugiro. Cerita manehanana adalah mungkin nyana pegawai nun ke korupsi. Nyana nyaritakeun berat jasa. Tahun kamari manehanana kudu pensiun. Nyana geus siap pensiun karena bagian dokumentasi di negara sangat dibutuhkan. Ikan aya nu sehebat manehanana sehingga manehana tetap dikarya di tahun bahkan 3 tahun. Angka kakak tahun mawar. Dan tadi minta izin ke pula. Kalau bagi mengizinkan saya kerja lagi kalau enggak. Pula niatin aja yang di kelas dengan bangsa dan negara. Karena ya itu. Kalau luar biasa kita menahan korupsi. Jadi terjadi juga pokara jasa bela, tapi mana tetap turun. Tidak, jarang dalam seperti mana. Cuma cerita perzoliman seperti apa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang mah hirup alhamdulillah. Dileleki boga ibu abah. Tapi aya budak anu ditinggalkeun ku indung bapana dileleki. Tanya hoka indung, tanya hoka bapak. Tapi aya nu ngaringaan dah. Keur ieu pernah terjadi 20 tahun ka tukang Haji Pendi bebeda kakula. Ketika tengah karunya aja saya yatim piatu kakula di karunya. Dibere Haji Pendi yatim piatu dibere kebal-kebal. Lain yatim piatu yatim doang kebal-kebal indungna. Jadi jada bogoh ka yatim bohong. Orang nganon ka emak yatim. Iya, bego ya budak ieu. Emak yatim jada bogoh. Masya Allah, masalah sih sebenarnya mah. Masalah. Harunya doang betul kan? Harunya doang. Tapi bebeakan katanya. Bebeakan karunya ka emak yatim, usaha mundur. Nu jelas namun ku urang ditafakuran, Masya Allah. Begitu borosot orok ke alam dunia. Eueuh nulang nusung usaha kan. Sugan nyana begitu borosot ke dunia lagi daftar ka Cinglu jauh. Tapi jasa dahar minum diberean seindung bapakna. Gede lah. Kuari nu eueuh bapaan ngawak di sana. Budak tetep bae dibere dahar minum gede ka kawasan Allah. Sarua jeung nu aya indung bapaan. Nu eueuh bapaan ge wayah gede mah gede bae.
yatim piatu sekalipun eueuh indung bapaan ngageser kadedes manusia kudusi dibere adina lah kakakna lah kakak bapak kakak emak uakna lah terus gede ulah eta anak zina borosot kadunya dibungkus punyanya dipikeun ka jalan dipulung ku jelema teh anak rasaha aya jarojoy dede jeung nyaah diurusan gede oge datang ke gede teh nyaon indung bapakna ka eta merupakan rahmat Allah anu diturunkeun ka alam dunia anu suat kitu karasana ku urang kabehan ngan urang-urang bersyukur doang dibere rahmat teh eta kakarak sebagian letih rahmat tina 99 rahmat indung dedeh ka anak bapak dedeh ka anak dedeh ka incu boro-boro manusia mau ka anak nama karunyain gajah ka anak nama karunyain jadi sangat karunya eta kakarak hiji rahmat budi kadunyakeun jadi lamun 99 dicopot 7 sabaraha deui 98 nah eta bangke dipasangna di akhirat bangsa haji teh didagang dioplos eta engke kena rahmat deui itu jadi tetep ka sorga ngan di kana neraka gede lah eta anu bangsa maksiat ke ujung nama diberi rahmat ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang nu penting mah heula boga iman di jero hate ulah datang ka lepas di akhir Indonesia ye kuari di kepemerintahan Jokowi ieu teh serangan dua nih paling dahsyat hiji Wahabi nomor kedua Syiah ieu mah geus dibiayaan Saudi Arabia na biayaan dititah ku Amerika sebab Wahabi adalah buatan Amerika termasuk Syiah baheula dikirim ke Iran kuarina Iran nu ngirim duit ke Iran sebab Syiah mah bisa diajak kerjasama nu paling sulit adalah Sunni ahli sunnah wal jamaah paling kuat Sunnina Suriah Yaman setelah Irak digempur Turki digempur Sunni nu paling kuat Suriah jeung Yaman digempurlah melalui berbagai konflik karena kuat keneh bae nyieunlah Amerika ISIS akibatna mujahidin berjuang dipencitan ditembakkan walaupun saat dia ISISna geus rada-reda tapi encan puas Amerika bakal nyieun deui gerakan-gerakan anu bakal ngalengitkeun ahli sunnah wal jamaah geus beak Iran mana subuh, Suriah, Yaman geus beak sabelah, Arab geus jadi Wahabi, Turki geus acak-acakan, kuari tinggal ke Indonesia. Jadi mengarah kuari ke Indonesia. Geus sababaraha kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur nu datang ka kula anu paham. Aya nu sengaja naik pesawat ke Cibubur, ka Cilongok 2 kiai. Ngobrol. Anu di Jawa Tengah, aya deui Jawa Tengah jeung Jawa Timur sengaja nyana keur poe malam Minggu. Sabtu berarti. Sabtu naik pesawat. Jadi sangat luar biasa ya di Indonesia. Orang Jawa paham. Kiai Jawa sangat paham. Lu teu paham Jawa Barat, Banten kurang paham. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur bisa barangkali kunjungan ke kula nu paham. Jadi paham terus khawatir. Kula jawabanana tetap tenang-tenang baik. Tenang ya bari mikir sebenarnya kumaha carana. Itu lain lalagaan batur mah ieu.
ya nu paham ngeri bab Syiah di Jawa Timur geus gede, kemudian di Madura geus gede, kuari geus asup ke Jawa Barat jeung Banten. Urang teu paham lewat mana nu paham mangarti. Masya Allah. Allah sakadar nyaritakeun kekhawatiran. Ari nu kagungan anu tetep Gusti Allah. Ngan batur mah gerakanana kan make modal. Urang maka di gerakan anak kieu doang ge. Make tahu doang ge kan. Aju make samangka ge nyo amis naon teu. Gerakan orang gerakan kieu doang kan. Jangan menghandle kieu doang. Batur mah kan ieu make modal. Triliunan rupiah. Kula di beja nunggu turun ke Indonesia sekian triliun. Ini selain lalaga sekedar informasi tinu ngarti yaitu intelek pernah di luar negeri belum pernah datang ke kula meureun geus aya sekitar 15 kiai Jawa. Kula tenang-tenang bae biasa-biasa bae. Kula mah ngan sekadar ngajawab diwahabikeun melalui Muhammadiyah jeung Service sekian puluh tahun, tetapi anggaplah keberhasil. Sebab naon? Sebab di urang aya aulia Allah paling sangat ini di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten ge walaupun wali sangat tapi aya Sultan Maulana Hasan itu. Ujung sangat melekat kuat dari paham-paham ahli sunnah wal jamaah. Sekadar kitu doa gula ngajawab tuh, tapi tetap hati-hati luar biasa. Bener baik. Tadi kula nyalakeun ke daerah memeh mau tenan kadang-kadang Tegal Kunir. Tegal Kunir aya gerakan-gerakan udah dahsyat Muhammadiyah muncul kembali terus nantangna. Kemudian di satu tempat di Kulon meneh itu kene aya ustad datang ke kula bangunan kuari Muhammadiyah kudang di teh salah berarti tempat kieu sekedar informasi selain daripada urang pasrah ke Allah, urang onam anak urang untuk urang sing Arab. Entar alhamdulillah di dieu kula boga dulur ieu mah Haji Hasan, anakna masantren di Garut diurus pesantren kula. Kemudian kawin jeung alokula anak adi. Jadi nyana alhamdulillah geus balik ka dieu terus bikin pondok di dieu. Di Gembor ya, bikin pondok pesantren. Kula ngadoakeun jasa. Bikin pondok ju salapi. Nah, jasana tetep dagang emas. Anak pesantren, di dia pendidikan sekolah bakal itu kan teu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu penting lah di jalan masing-masing bae. Ya hete pondok pesantren mah. Pondok pesantren mah pos salat. Salat eta teu meunang aya gangguan teuing. Mantak loba jasan ku muka kula nanya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah kuari kamari di Sukabumi, di Bandung, kiai-kiai. Sugut di Kulon. Nararanya aneh. Sudah ieu di Sulawok ngaji roba ribuan. Nyana menanyakan konsep. Pak Kiai, konsepnya apa sih itu? Ngaji bisa jadi banyak begitu. Saya tanya ke mereka, si Haji Pendita. Coba, kumaha ta konsep? Gaji bawa konsepan. Ngaji bawa konsepan, konsep nama ulah hayang nanaon. Batur terpercaya ketika orang dek ngaji ulah hayang dibere. Jadi makanan tu jangan mah babaca dalam mun dibere dan mun dibere bakakak tungah nyang mah. Eta nu dibacana wali. Ajaran-ajaran wali.
asal balik teh dibakakakan we enggak moal deui aing mah blojak da kumaha eta ulah kitu tah ngaji mah ikhlas geus dibere ulah aya dibere ulah yang dimuliakeun ulah yang diagung-agung ulah sok nyarita pas kitu aya nu percaya nu teu awalna mah aya nu percaya nu teu malah di kulon mah mana bisa cenah aya hiji kiai teh di kulon mana bisa aja sebenarnya kalau mau malam minggu teh teu embung keluar naon eta teu naon ngalamun bae kieu ngalamun di imah maksudna TV sabaraha duit nah ieu aya duit TV lain kiai ngaji jadi ganjaran apa teh ngaji geus lempeng kancan ieu niat aing ngaji besihanas ngaji kadenge nama ngaji orenganan di jero nama dunia dibulak-balik sebab amanatna almarhum baheula kitu ya teruskeun ngaji ikhlaskeun lamun sia bisa ikhlas nu bae ngaji ge bakal ngaraji coba ikhlas ku ulah hayang naon ka Allah eta hese biasa merket tapi kula terus we sangkiran can teu bisa tapi alhamdulillah nah kula mah kanu mere kanu teu mere malah geus teu kudu salaman aja datang ngaji datang diuk balik deui malah teu kudu ngadengekeun heeh bae mata kajiban mah heeh bae kenapa ngomongnya ge kieu enak ngaji di Cilongok kenapa tidurnya enak ya biasa kenapa jadi gini asal mulai reup hudang-hudang amin beres ternyata ge jadi anggap obat tidur sial eta urang lamun nyaritakeun ngaji ikhlas saya sakobo ceramah neangan penceramah nu ikhlas aksana meureunana mangi hiji lagi jago hese mandak eueuh hasilna Tuan Zabul Qadir mah kula di jero liar nyumput sabenerna tapi kunaon atuh ku kudrat Allah dikaluarkeun sanesna dikaluarkeun kita nyebarkeun agama geus nyumput heula berarti nyumputkeun kabisa nyumputkeun diri nyumputkeun segala rupa ulah dinaon ulah di nembrak mutiara di jero hate nu ka Allah doang disumputkeun ternyata ku kudrat Allah digerakkeun keluar dakwah akhirna tina hasil ikhlas nyulusup ka unggal kampung unggal negara nyulusup ka unggal imah kersani saha lamun lain kersa di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah neangan ikhlas tapi kuari termasuk guru kula di sababaraha tempat nanya ke kula konsep-konsep nana ge meureunanan kaget kula dibujakeun eueuh konsep selain daripada ikhlas kula aya naon eta biasa tah urang di tunyan ibadah ikhlas salat eta biasa aya ikhlas hayang khusyuk mah kok hayang khusyuk Haji mah inget bae ka timbangan emas Haji Pendi inget bae ka karumboni plat hejo jeung plat beureum beda harga jalan teh beda karena inget bae teh kok gitu terus bae masing-masing di dunia di kantor ingat kantor di pabrik ingat pabrik selalu gitu bae nah ibadah ka Allah teh lamun urang boga kegiatan di luar anu menuju Allah kaganggu bae tekna bersihkeunana itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi terakhir urang teh ujung-ujung nama bakalna dua pilihan di akhirat mun teu ka surga pasti ka neraka mun ditanya ieu kabehan hayang ka mana surga jalan ka surgana melalui nonton TV kredit datang semua ke surga
Ya, saya ingat ke dongeng Gus Dur. Terakhir ya dongeng Gus Dur. Gus Dur saya dongeng kieu. Setelah manusia masuk surga, masuk neraka. Itu kan beres kan? Akhirnya musyawarah ahli surga jeung ahli neraka. Musyawarah tentang pembuatan jembatan supaya orang-orang yang di neraka bisa ke surga. Jadi otomatis musyawarah ingin jembatan neraka via surga. Sepakat bagi dua, jembatan neraka dibangun ku ahli neraka, jembatan ke surga dibangun ku ahli surga. Mupat. Akhirnya laksanakan, dilaksanakan. Kunaon ai jembatan ahli neraka mas saminggu selesai. Cepat. Tapi ieu jembatan ke surga geus 3 bulan caranya. Protes ahli surga, jangan geus kenapa ieu kami panas. Di ka surga ieu can datang ieu jembatan nu ka surgana tambah 3 bulan can anggeus keneh bae. Tambah 3 bulan deui can anggeus keneh bae. Teliti. Begitu diteliti, oh pantes sorenganan barang diteliti, palingan di neraka mah carepet, horeng timprona, ieu timprona. Ahli neraka mah eta timpro kabeh. Bangsa PNS, bupati, gubernur, jadi cepat cenah ngabangun jembatan lah. Barang jembatan nu ka surga mah ustad, kiai nu teu nyaho pembuatan jembatan. Jadi lila. Itu lah mau diamati kurang gusur lalaga bener gitu. Dengan cepet yen jembatan neraka. Sorenganan ahli konstruksi kabeh di neraka mah. Improna dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi nyentil urusan-urusan naga untuk pemerintahan Gus Dur gitu jasa. Seri gubernur, bupati, timpro, tapi mikir di jabatan. Ya ada tak Gus Dur. Seri salah. Begitulah. Jadi horenganan ulah sembarangan, ya. Di dunia nyunah, di akhirat ternyata urang bakal cilaka, perbaikilah kuat. Terakhir bahwa urang aya di jero bulan Muharram. Di jero bulan Muharram aya Asyura disunahkeun puasa. Bahkan Kanjeng Nabi ngajelaskeun tu ngobili lamun kuing hirup datang ka taun hareup la asumanna yaumat tasi. Niscaya kaula bakal puasa di poe ka-8 ka-9 jadi Tasu'a jeung Asyura. Urang tanggal hijina Sabtu Minggu Senin jadi Tasu'a Minggu Seninna Asyura. Urang siap berarti puasa poe tanggal 9 jeung tanggal 10. Namun tanggal 9 urang teu kuat tanggal 10 bae sapoe. Namun tanggal 10 teu kuat ulah puasa. Asal lo anu teu puasa ieu. Teu puasa diulahkeun kitu mah. Ya. Dari tanggal 10 mah ulah datang ka teu puasa sebab sejarahna pohara. Sejarahna hiji Allah nyieun aras di poe Asyura. Nyen kursi di poe Asyura. Pembuatan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam yauma Asyura. Diasupkeun ka surga yauma Asyura. Diturunkeun ka dunia yauma Asyura. Poe Asyura mah pahara. Kanjeng Nabi Idris diangkat ka langit yauma Asyura. Kanjeng Nabi Yunus dikaluarkeun tina lauk Nun yauma Asyura. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkeun yauma Asyura, diudag-udag ku Firaun salamet tina gorki kereman laut yauma Asyura. Oh pahara. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam manehanana waktu kitu diangkat jadi raja yauma Asyura. Ketika manehanana diuk dina kursi cincina dibawa ke iblis yauma Asyura. Itu jadi sejarahna pohara jasa.
termasuk Kanjeng Nabi Nuh alaihi Kanjeng Nabi Nuh dikerem umatna yauma asyura turun tina kapal yauma asyura kan. Jadi sejarahna yauma asyura pahar. Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dilahirkan yauma asyura diangkat ka langit yauma asyura kan. Cucu Kanjeng Nabi urang Sayyidah Husain dibunuh di Karbala yauma asyura. Mentak kurang mengenang keistimewaan puasa Asyura dina yauma asyura dina Senin tanggal 10 Asyura ulah datang ka Buliwati. Aya nu ngoraon nu kolot ngaji pending nyawa datang teh kan ka yauma asyura teh. Jangan mah atuh geus serba putih. Artinya buuk di luhur geus putih, kelek geus putih, kumis putih. Nyawa nu di jero. Aja putihnya. Nu di jero jembutan jembut. Putih ben-ben. Jauh aja na putih. Lagi para rezeki mereka mana tuh? Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di jero bulan naon kala Muharram hiji tanggal hijina ia adalah tanggal 1 berarti awal tahun Hijriah 10 yaum asyura Senin di jero yaum asyura disebut lebaran yatim. Khususnya tanggal 10 umum nama di jero bulan Muharram angkat ke Kanjeng Nabi as-shadaqatu fihi bisa ujiati. Sedekah di jero bulan Muharram terutama tanggal 10 Asyura hiji dibalas 700. Masya Allah. Hiji dibalas 700. Bidirhamin sadirham jadi 700 dirham. Mun urang sedekah di poe Asyura 10 juta kali 700 berapa? Siapa aduh? Ya Allah, beda dengan itu karung. Saya otaknya berarti. Ya Allah, itu 10 juta kali 700 berat. 7.000. 700 juta lebih amat. Miliar. Itu kan. Itu ganjaran kuaranya segede itu. Sama kuduku keyakinan. Waduh, 10 juta. Itu hesenya ditakiran. Dementak urang loba dosa, urang sadar, mata urang, celi urang, sumut urang makomo, nu boga duit mah. Ya, Gusti abdi lah. Jang tumbal ya, sedekah dan yatim piatu. Ku gede na ganjaran. Percaya abdi ka ucapan Kangjeng sebagai tumbal as-shadaqatu tanfaul bala. Bala dunia onam gusti bala akhirat ya. Tah nu boga duit mah tanggal 10 tah. Guys, pokona mah ulah dikamamanakeun yatim piatu tah 100 juta. Ya, gimana sih? Ayo 100 juta. Aya ge yatim gede tanggal 10 teh pesen ih 1000. 100 yatim karang 100.000 ayo dagang karung pun. Asana teu layak. Mau teu layak atuh sakali ngirim ka Singapura sebuah kontainer. Ayo sodako 1.000 bangga teh surga kana surga. Sebenarnya 100 yatim, saya yatimnya 1.000. Wow. Allah karim, untung teu kugalede gitu mah. Sesuai ke. Lain waktu cerita gede jasa ganjaran anak singka bisa kurang sing sadar gede dosa lihat tumbalan kurang tak Masya Allah karimnya kurang doakan mudah-mudahan yatim piatu diberi salalaban yatim diberi salalaban diberi tawakal ke Gusti Allah diberi pasrah ke Gusti Allah urang nu boga ge sarua mudah-mudahan diberi pasrah dan diberi sedekah supaya urang yatim jeung kabehan aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat urang kabehan salah
kurang sadar di dunia loba dosa, tetapi Allah mah babarieuh rek ngahampura. Nyundul ka langit dosa urang aicat Allah dihampura mah dihampura lain. Amin. Mantak sing gede percaya ka ucapan Kanjeng Nabi, laksanakeun ucapan-ucapanana dengan penuh keyakinan, insyaallah urang kadehan disalametkeun. Sakitu bae pihatur kucing kuring urang doakeun mun Haji Haitami, Ibu Haji Anab mudah-mudahan dipanjangkeun umur. Haji Hasan jadi dulur kula kabehan mudah-mudahan dipanjangkeun umur. Ahli-ahli Jembor kabehan mudah-mudahan dipanjangkeun umur. Diberi darah ibadah ka Gusti Allah, diberi tawakal ka Gusti Allah, sehingga urang kabehan aya di ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma amnun alaina bi safa'il qulub wa hab lana sahihal muamalah fima bainana wa bainaka warzuqna ya Allah sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bik wamnun alaina bima yuqarribuna ilaika maqrunan bil 'awaqib fid darain ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Untuk para jamaah dipersilakan mencicipi hidangan yang telah disediakan di rumah Ibu Haji. Sudah disiapkan